aing ngaran-ngaran gawe mah kudu ditekuni segala sesuatu naon ditekuni pasti insyaallah berkah. Besok kunjuk ka tukang radio coding. Aduh, coba anjing ngamperasan yuk. Nama ieu mobil si Bos Pauji teh. Cenah keur dihadean di. Juga si Marisolin. Mang, nak keur naon di dia? Naon sia ka dieu? Ek neangan Bos Pauji Oh, wah, Bos Pauji mah geus balik ke Bandung. balik. Naon sia ka dieu? Kapan keur ngahadean mobil di aing di dieu? Oh, Naon sia kitu? emang saya Ya jelas nu aing lah. Ieu pegawai-pegawai aing keur kontrol pegawai ieu di dieu. Naon mana gitu? Kontrol. ek manggihan Bos Pauji. Oh, wah, geus balik mobil nama aya tuh keur dihadean tuh nu keur gawean agean ya. Tempok ka dieu teu percaya mah. Ieu mobil Bos Pauji ya keur dihadean di aing. Oh, nu ieu. Mang ieu nak kade lalaunan mah sanggeunana nya. Kade ulah-ulah tarik teuing bisi eta. Pokona mah lamun misalkan aya customer datang kudu dihaluskeun pagaweanana. Ieu pagawe aing. Tuh, tingali mau dipandanana. Cakepan? Ah, Bos Pauji mah geus langganan di aing. Kang, sing bener gawena, ulah lu haleak kitu. Amelia Jaya. Oh, Amelia Jaya. Sing bener gawena, ulah lu haleak. Kurang Wes. kumaha ku aing teh. Carot. Oh, ieu paranting angkutan ieu, apa teh sia carot? Marmot lin. Wortel. Oh, Marmot sia mah. Ieu geus diberesan ieu nu hareup ya. Geus diberesan ya? Hah? Sok sing balaner gawena. Aing loba pagawe mah di dieu mah ding. urang ilu gawe tuh. Moal, eueuh lowongan. Spinu ayeuna mah. Deng atuh peraku kabalan. Wah geus pinu eueuh nu eta ayeuna mah abg geus arayaan nu gawe di dieu mah. Isukan deui lamun misalkeun aya ke ku aing di bejaan. Geus pinu ayeuna mah. Bae Di dieu mah leungeun agenan kudu geus terampil untuk para radu nyokotan pagawe. heuh bae aing tukang ngelas, Moal eueuh loba tukang las mah di dieu genan. tukang nyugu bae. Moal eueuh. Sing bener ukurna Kang, udah para radu teuing gawe. Made. Kayak gitu. Ya, Sing bener itu bemper gawean. Di dagoan itu kudu bogana ah. kakak Keur naon ieu di dieu? ieu nuju pengarahan. Ih, gawe geus. Gawe. Esok ding Ieu sahaya. Ieu dudungan kedua. Hah? Dudungan kedua. Ayo itu saha? Pagawe biasa. Aduh, si kunyuk nyebutkeun bos cenah. Yuk ya. Yuk lah di dia. Sae. Ek datang ngaliwat tadi marukankeun eueuh aing di dia meureun nya. Oh, biar kadinya hungkul saeutik, ek balik ka dieu urang yang ngajak eta. Nah balik deui bieu tadi. Di pan tadi mah ngompol heula, Bos. Mana duit lu kamari? Tuh can aya, ke heula. Aing naon sia mah? Kamari nyebutkeunna moal lila. Ku aing ditagi sorena nyebutkeunna ke isu. Isu ku aing ditagi nyebutkeunna ke burit. Ieu geus rek peuting ayeuna. Can aya, Bos, ke heula pan aing kamari teh ek bayar heuh. Kitu aing nyeri beuteung aing teh mau heula obat kapake. Obat tuh sabaraha berapa harga obat sih teh? Kalau lamun sakali aing meuli obatna pan eta mah pika sabaraha kali aing mulus bae. Bayar apa? Bayar ayeuna. Ayeuna mah aing eueuh teu mawa duit. Urang mah aing teu mawa duit. Siek bayar moal. Erek aing bayar, Bos. Oh, sok atuh ayeuna bayar. Aya aing di imah duit mah. Aing teu mawa aing mah teu mawa duit, datang ngajakeun mama duit aing mah. Sia mah ngabohong wae ka aing teh kuman sia mah. Udah aing mun apal obos di dia mah aing teh beureun geus langsung mawa duit di imah teh. Alasan sia mah loba alasan. Lain alasan, Kamari ku Bos. aing diteangan ka imah geuna nyebutkeun eueuh. Sia teh. Kamari mah eueuh, ayeuna mah aya, ngan kurang teu dibawa. Bayar heula tuh aya mah. Heuh pan aing teu mawa duit, aya namanya aing balik heula sok. Pan jauh. Da urang teu apal si obos di dia. Yo kieu we tuh. Aing nginjem heula teh obos, jang ongkos. Anjing ongkos kumaha? Jit. Atuh aing moal bisa bayar, pan cenah kudu bayar. Heuh urang nginjem heula jang ongkos. Engke Berapa? 50.000 we. Bayar tapi ayeuna. Heuh aing moal duit ka imah, pan cenah aing teu moal duit eta mah. Awas ku aing ngomong bohong deui ku aing diuruskeun sia teh. Menyoyo we ngabohong atuh. Ya, Tah kitu. Obos dagoan di dieu nya. tungguan ku aing awas ku aing ngomong Oh, sama atuh. deui sia. Tenang we. Nya dagoannya, Bos. Bayar cek aing ngeunaan gawe gablek utang teh geura ulah sok
Kan saukur nginjem na hungkul siya mah giliran mayarna hararese. Pan iya aing ek bayar, urang jeung heula jeung ongkosna ti Oh, ongkos. hitungguan ku aing di dieu. Heeh, dagonya. Hitungguan ku aing di dieu ulah leula teuing. Sia mah kana nginjem teh meni segut pisan, giliran mayarna meni hararese. Hede. Injum we pagaweanana teh. Dasar bos goblok. Angger we ngadat-ngadat ke dibere aing duit. Sapodo teuing keun sina nungguan di dinya. Aing di imah kita gablek duit. Aya teh 50.000 aing pan lumayan. Aduh. Nu si kunyuk lila-lila tinggi mau duit teh. Bari jeung ku aing kalak ditambahan deui duit teh. Aduh. Atuh kakak bikin nambahan ieu mau utang si kunyuk aing. Nah aing kumaha ieu? Duit aing kalak nambahan ieu. Mau utang ke si kunyuk. Anjing. Ieu mah aing si dewa-dewa ieu mah. Aku juga rindu. Yuk, jam berapa yuk? Jam seberapa? Jam setengah 12. Setengah 12. Aing balik lah. Balik ke mana geus kanjedog di dieu meuting? Aing teu betah nanti mah. Aing balik we. Bisa jurik ke di dinya. Alah, jurik mah dihakan kok aing. Wani gitu. Pemberani aing mah. Bener. Heeh, aing baliknya nya. Tuh, Hati-hati lu, hati-hati balikna. Nah, aing jurik mah dihakan kok aing. Balik mah. Oh, Jik. Apa ieu nu balik deh? tuh. Udah rame nya. Yang karya cak ieu. Gara-gara sebotol minuman. Dan kolot aing kita ngadekeun tar aja anjing di mana ujung aing teu manggih-manggih yeuh. Bos, kenaon bos? Nongkrong ke mana? Ngadekeun tar aja ieu titah kolot. Tapi ya ujungnya di belah mananya ieu teu nepi-nepi aing titah tadi. Serinya bos di heula. Asal lieur. Saya tuh kena naon pen. Untung mana kadiekeun ku aing. Mun hantu mana tadi ketabrak ku motor. Siap naik. Aduh. Saya kena